ketika beramal wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Ketika beramal awas jangan sekali-kali menyekutukan ibadah ka Allah ahada sekecil apapun. Jadi murni amal nate ngagungkeun ka Gusti, teu hayang payu dagang, teu hayang cager panyakit, murni we ngagungkeun ka Gusti. Masa sholawat kamilah teu hayang payu dagang. Babacaan itu ini bismillah jeung sajabana dikir teu hayang cager panyakit, murni ngagungkeun ka Gusti. Terlebih-lebih teu hayang kaeuleuh ku jelema.